lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh tapi kau lu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk asukan aing mangisu nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh bang kieu jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan benar nangka nah are aduh edan sia nah kelakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebetulan agar waras siksa paham burah ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia ada cacing ya lemah nah udah nyalukan indungna gitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain
Cece makhluk naon karena Rio Sebut ka aing but makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? dek neangan salon Naon? hayang dikeriting Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku yang dikeriting. hayang diboroman buuk Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam Laras kulan. Ai kitu. rada teu percaya Nah, manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe. atuh make gamis atuh nya Manya lalaki make gamis. ya heuh Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. gamir atuh teh mah sia goblok nya Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul jurig nu kejo mah gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. gemor goblok sia Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. si goblok digemol Gemol mah pergi jualan. moal atuh teh mah nya Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? ngaran urang Heeh. wah pajang Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece. Cece Basoka Alah. bener agama Islam maneh Ya heeh. sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana Di gereja. tapi bener Masjid belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunna katulah. Agama lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam Cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. sok rukun Islam aya 5 Jemilaan lho. Saya ditanya gen. Rukun Islam teh aya 5 hiji, syahadat 2, salat 3, zakat 4, puasa 5. munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya Genep dek mah. lain Islam atuh
iya agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir